Hirup di zaman ayeuna nya ceng pangabutuh loba geuranya pangabutuh sorangan pangabutuh dapur pangabutuh budak hargaan mararahal anjir teuing urang baki botak iman kelile lama juga mana ceng puyeng bener Muti baheula ge lur. Ari masalah pangabutuh mah angger lur. Aya bae, loba bae lur. Ngan sabar be lur, sugan be lur. Engke geus ganti presiden, geus pelantikan mah lur, segala ge murah. Robah, stabil. ari si ceng mudah-mudahan mah tapi gerak bayangkeun urang kamari ceng budak hayang study tour teu pira anjir ka Jogja nepi ka teu kabiayaan ku urang ceng eueuh duitna anjir urang meni watir nempo budak batur pada marangkat ieu henteu geura aing dengan batin nalangsa ta ceng nempo budak Maneh nu bodoh tuh dah lur. Cek aceng mah eta lur, dijual. Ngalangsana lur. Engke duitna dibelikeun lur kana pangabutuh. Arek pangabutuh dapur, arek meuli rokokna, kopina, malah mah meureun mahi eta. Leuwihna jang sakalian budak studio tour mah. Boloho di dinya mah lur. sanes bati untung ieu mah ceng ampun ting bati sedih atuh nalangsa atuh ceng ting geus atuh sok peser ku aceng tah abi buka bati nalangsa peser ku aceng sok nalangsana beuh kadikeun duitna kok emang nalangsa naon sedih teh naon mentang-mentang bati urug teh dipiara wae Mau ari kolot mana geuringna penyakit naon di? Rematik cenah bi. Ngan cek orang mah dokterna Cilepeung eta mah euy. Kumaha deh? Eta teh cek dokter mah faktor U cenah bi. Oh, umur da usum hujan ayeuna teh. Faktor U teh faktor usia bi lain faktor usum. Sok geura pikiran ku bibi. Ayeuna nu nyerina kan suhu kencanya. Heeh. Kira aku nu katuhu teu miluan nyeri bi. Umeureun sarua umurna. Suhu katuhu jeung suhu kenca teh. Heueuh dah nya mo. Aceng mah keheul kacidakana arisan berat. Tunggal minggu geura berat di daguan. Teu daek meunang eta aceng ngan batur bae nu meunang berat. Atuh arisan mah atuh anjir tong maki jeung di dagoan ai maneh. Ye, arisan mah itung-itung nyeng celengan we. Da cangkel di dagoan mah tuh. Jadi dinya. Lah eta mah nu nguruskeunana meureun berat. Teu bener meunih hayang ngegeprek eta berat eta kana pangocrokanana geuning gelas berat. Anger aing si ieu aing geus emosi. Lain. Ai di dinya ngiluan. Pugu eta berat henteu berat. Ya, cek aing ge anjing harap anjing. Parah saroceng. Ceng ya, si teh anu meunang mah nu ngiluan. Sok teu kapikiran. Kolot zaman baheula geuning mo. Ngalawan penjajah. Ngan saukur make bambu runcing. Tapi bisa menang. Edan, nyok kolot urang jaman baheula. Laluhurnya berat ilmuna euy. Oh, laluhur kacida anjing. Anu teu ngarti mah urang kieu mo. Kan eta teh ngalawan bambu runcing beurang nya. Berhadapan jeung nu make senjata mah bisa wae dibongohan bener. Iya nu ngalawan tank baja. Da jaman penjajahan geus aya tank baja mah bener teu. Teuas atuh tank baja merek kumaha nya. Oh. Eta mah apa urang berat. Apal kumaha sia teh pan umur maneh oge sia teh sahanapeun aing. Mantak loba ulin jeung Mang Ade. Ade batok eta nih. Di batok lu mana itu? Eta nu urang pudunan. Eta pahlawan deh. Pahlawan eta teh berat. Kumaha cenah cokang ade eta? Teuing ngan cenah ada yang nama kieu. Jadi tinggal make ragi cenah berat. Naonna anjir make ragi? Jadi pas si tank bajana liwat, disergap we. Tinggal di auran ragi. Tank wajana teh? Heeh. Terus? Turuban we ku terpal. Sapeuting ge hipu berat cenah. Anjing. Nya da sampe anjing tank wajah teh. Hah bisa wae ye kuya batok ye. Anjir. Di wadulan sia mah ku Kang Ade batok meureun teh. Aya wae anjir. Saremo.
Ayo maneh naon maksudna anjir ku aing kemarin di WA ngabales angka hungkul ya. Hah? Depan HP orang teh kuotaan, Brad. Ya terus ieu maneh make naon atuh ngabales? Make kalkulator. Anjing. Boy mah. Sekalian anjir make cipoahnya guys nya. Make cipoah apa teh anjir? Parah euy saremo ieu. Ampun teuing. Hah bisa wae ieu palang dada ya. Lain orang mah teu ngarti sia euy eta. Naon deh? Balonku ada 5 anjir. Hari apaan rupa-rupa warnanya? Nyaho orang oge. Tapi pan hijau kuning kelabu. Astagfirullahaladzim. Apaan merah muda dan biru? Tuh meletus balon hijau meureun. Cek aing ge naon? Hatiku sangat kacau. Tuh meureun balonku tinggal 4 nya euy. Nah, menikah bina-bina teuing. Tinggal ku pegang erat-erat. Tapi dah heueuh anjir. Teu kapikiran ku aing mah nepi ka inya. Kamari cenah maneh geuring mo. Brad. Si pariksa. Guys. Kemana? Tak kaki ilun. Naon kaki ilun sih teh zaman modern ieu teh ka dokter atuh ai maneh. Yo Brad, ilun ge lebih pintar ti dokter. Emang naon cenah cek ilun naon penyakit maneh naon cenah? Cenah mah penyakit konengan urang teh Brad. Atuh liper konengeun mah. Heeh eta. Eta maneh karasana bener henteu anjir cek ilun teh eta teh karasana kumaha maneh? Karasana mah nya. Karasana naon sih ngelalung sewe. Terus maneh bisa yakin bahwa eta tebakan ki ilun bener atau kumaha? Depan urang teh pas balik ka imahnya. Pas ngaca di tempatnya bener untuk orang teh koneng Brad. Jadi bener eta ki ilun. Kira ngosok wawas eta mah goblok. Aya wae ya ini si saremo. Anjing. Cobian anjir ya pan lamun liper mah nya kudu loba ieu naon teh nguyupan cai anggeun remis. Cobaan eta mah huntu mah nya guys nya kana wawas mah ieu cobaan eta cangkangna dipek bae terus digisikeun kana huntu. Be, tulus teh meuli hayam nu kamari ditempokeun geuning. Bunga bisa menang nyolong maneh mah. Lain bi ieu mah. Asli nu indung urang. Baiklah gocap lah. Mahal bae mun ceban malah jabage keras si hayam tinggal tulang jeung bulu mahal-mahal teuing. Kira-ku ceban bi. Itu kira-kira nawar teh. Kamoceng oge nu buluna hungkul 15.000. Aku ieu hayam mun 10.000. Bung asok we kumaneh hayamna. Oge jaluna bi euy. Jaluan tak kumaneh atuh jaluna mah. Brad, can menang kene eta cacing Brad jang nguseup isuk. Acan puguh hese anjir, lebat teuing nu nguseupeuna dialaan tuh da cacingna beak meureunan. Ka mana aing neangan Di Aceng Brad loba Brad. Di warung ge aya di Aceng mah. Di warung mana si teh nu dagang cacing ai maneh? Hah? Eta ari nguseup Brad. Make cacingna cacing pita Brad. Tawa cacing bondu. Cacing naon sih teh? Cacing gereme ajang nguseup mah naon ke jeung cacing pita anjir. Pada di Aceng mah Brad ya. Di warung-warung ge loba obatna ge obat cacing Brad. Piraku cacingna eueuh. Anjing. Ya barena ge obat cacing mah nya lain ajang cacing pita sih. Lain jang cacing bondu eta cacing bondu nu kumaha anjir. Ya obat nu di warung lamun si laing keremian tak eta nginum obat cacing nu di warung ceng si mah keremian ban singkeun wae ieu ha bisa wae ieu anjir ya dinosaurus ya